mangkus teh langkung saminggonya tina damel sensasi tehnya. Duh, kalah tetararang abdi mah. Nah, nya kan gitu. Mangkus teh kita terus gajiannya. Mun. Nah, saminggon kerja, terus mangkus teh uih. Ya dah, abdi mah tara diutang hitung. Ayo we tambah. Nya abdi katitipan. Ya janten kumaha ieu teh? Nya mangkus teh pan tina sasi teh damel saminggon asa gajian. Ya, abdi oge hampura. Nya. Ka bapak. Nya. Da sanes ieu Nya. kudu tararang ieu teh. Nya, tah ieu teh langkungna saminggon mangkus kerja. Nya, mangkus teh pan tos gajian. Ya. Terus damel tah saminggon ieu gajina. Ya. Nah. Sok kita ngeula sabaraha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh 1 juta gitu ari kerja mah. Nya abdi oge hampura pisan ka bapak. Ya, ka bapak Dedi Mulyadi. Ya. Nya da kumaha abdi tidak hayang cuti heula hayang ninggalna barangkali. Nya. Abdi ngaruaskeun jalmi bodoh. Nya da sami nya abdi oge jeung bodoh mangkus. Ieu maksana teh mangkus. Kan mangkus teh widina harita teh 3 dinten nepi ka Rebo. Padahal mah mangkus teh ngabaran gitu kan aya di ditu ka Teh Susi, ka Dadan, nya tiasa oge ka abdi gitu tah. Ya da kumaha atuh abdi mah pada limun ke darangan jalan gitu. Da malahan abdi oge bingung. Pas ngadangu informasi ti ditu mangkus teh terkena kasubang deui da tos aya gentosna. Atuh abdi mah pada limun. Kaji teu arapal jalanna. Da nya kumargi kan abdi teh kenging informasi. Bahwa abdi teh teu kenging di kasubang kumargi da tos aya gentosna. Abdi ti dinya teh langsung ngaholang we langsung ngararencok gitu. Oh, nya kan mangkusnya lantaran aya saruas carios gitu di bade nami di hari gitu. Ari saur bapak teh kahoyong mah nyarios gitu wartos deui gitu upami bade widi deui mah namihan waktos gitu tah mangkus. Upami nyarios deui mah nami waktos gitu. Meureun tiasa gitu panginten nami waktos terus kaduana kumaha meureun mangkus teh pantos dewasa padahal cik abi oge jarang diliaran. Nah nyari eta teh dagang cuek eta liar. Eta mah ngilu-ngilu jeung batur. Ngilu-ngilu jeung batur nya jeung nu wawuh gitu. Mangkus ayeuna mah kan harita tos diwartosan ku abdi upami bade ka Subang naekna ti Pasir Koja atanapi ti Payunan Caringin. Tah naik kana Prima Jasa jurusan Bandung Cikarang mungkin lungsur di lampu merah Sadang. Tah di lampu merah Sadang teh mangkus tinggal naik elep jurusan Subang gitu. Sagala rupi oge da gampil upami gaduh ieu mah tah gaduh bibir gitu tinggal. Pan ai Pak Haji mah wawasanna luas ari abdi mah pan terus terang jami bodoh. Nya kan moal riweuh gitu tah upami gaduh ieu mah kan tunanya gitu kan. Tatanya ada bibir mah gampang mangkus kalau banyak tatanya teh biar tahu kita gitu kalau ada bibir mah gampang gitu. Iya atuh nuhun pisan ku Bapak Dedi Mulyadi abdi diangkat derajatna abdi dina nyuksru abdi jadi ieu abdi lepat na teh eta jadi loba kasalahan nama gitu tah pawartos nya kitu tah mangkus gitu kan widina teh 3 dinten nya
Nah, setelah tilu dinten teh kadang nama mangkus teh ngabarang ka Dewi di deui kan aya meureun nomor telepon abdi, telepon Mang Dadan, terusan kan di Susi oge aduh mangkus. Apa abdi oge? Wartos mah wartos. Ya, wartos cuman pertama kumpul gitu nya. Ya, mangkus apa teu kunaon ayeuna aya gentosna deui gitu kan. Lu kata apa? Ya, Mang Kusnadi, tahu nggak ada gentosna Mang Kusnadi karena sapi itu harus diurus. Kalau Mang Kus nggak ada terlalu lama, siapa yang mau ngurus sapi? Kan butuhnya ada Kang Kus, Kang ini, Mang Kus hilang satu orang, berarti kurang satu orang untuk ngurus sapi tersebut. Kurang satu orang untuk ngurus sapi tersebut. Kalau dibiarin terlalu lama kosong, jadi nggak ada yang ngurus begitu Mang Kus. Jadi kalau misalkan Mang Kus libur terlalu lama, jadi sapi nggak ada yang ngurus Mang Kus begitu. Coba kalau Mang Kus ngomong gitu, aduh Pak Haji, sampaikan ke Bapak, saya nambah lagi waktu kan enak. Terus gimana kan Bapak orangnya disiplin Mang Kus, ke siapapun, bukan ke Mang Kus aja, ke semua pegawai pun disiplin, nggak ada yang dibeda-bedakan. Bapak semuanya itu rata Mang Kus. Kan dalam di Bapak enak gitu, mau makan tiga kali sehari, berapa kali juga kan enak. Di Bapak makan bebas gitu kan? Bebas tos karaos, abdi oge Mang Kus kan gitu tah. Mang Kus biasa semuanya ge. Mang Kus mah kurang mensyukuri dalam pekerjaan, padahal Bapak mah tos masihan waktos kan, tos masihan toleransi, terus memberikan nantinya keringanan gitu tah. Ulah kirang-kirang ngapunten ka Bapak nya titip sahur. Da kumaha atuh abi mudah-mudahan sing aya hikmahna dina kasalahan eta sudah bisa dirobi gitu. Tah itu di pengalaman Mang Kus. Keun Mang Kus istirahatkeun heula Mang Kus, mudah-mudahan di balik semua ini ada hikmahnya. Abdi teh salah nya kumaha abdi teh nya kumaha lah belajar ayeuna mah kumaha abdi teh hoyong ieu we nya hampura ka Bapak kitu ulang kirang-kirang ngahapunten nya deui atuh da abdi mah jami bodoh nya kitu teh sanes bodoh-bodoh teuing Mang Kus mah da teu bodoh-bodoh teu bodoh Mang Kus mah cuman emutanana kabablasan teuing tah eta sing jadi pengalaman Mang Kus. Keun Mang Kus istirahatkeun heula Mang Kus, mudah-mudahan dibalik semua ieu sing aya manfaatna. Nya da kumaha ieu teh atuh? Nya lain kumaha-kumaha Mang Kus mah ari artos tos perkara emu teh kasih Bapak gitu. Nya sing karunya atuh ka murah kali gitu kan. Tah ieu pengalaman Mang Kus bade gawe di mana wae kedah disiplin nya. Ka Bapak nya tadi hampura nya sok atuh nyarios ka Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, aduh, kira-kira dihapunten, abdi teh kunteu tararang tanya, nya libur gitu, nya abdi teh kalamian teuing teu wawantos. Teu bisa Bapak ulah kira-kira dihapunten. Ini lempat abdi mah jalmi bodoh. Tah ulah kitu eta teh salah eta teh mun tos bodoh nya entos we mun tos lepat nya entos we lepat tong ditambihan bodoh. Abdi lempat da kumaha ulah kira-kira dihapunten. Cuma jalmi polos kitu. Urang mah Bapak hampura ulah kira-kira dihapunten. Abdi kunteu tararang. Mun dihampun mah sakali deui mun dihapunten ulah kira-kira teu dihapunten Bapak. Ya Bapak Haji Dedi Mulyadi. Punten abdinya bade teras uihnya maksudnya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Jumu, atur nuhun kasadayana. Nu aya di mana-mana.